orang luar negeri geringai datang ke orang tetu teroris di mana turis sama jauh-jauh atuh di pikiran teh turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris abang turunan beuki jauh kemana karep we ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris tama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beuki jauh heuh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teh hirupna deui sia eta mah tereureureuh carekeun teh bau teh alah ampun mere mandi mere jolita naon teh naon kan pihujaneun sia teh panena teh Natal oh nya bener kamari teh kamarin ngaguruh kitu nya banjir teh teh mun sora roti sora naon pika keungeun atuh ki sada naon teh salah air bah sora roti di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem nah teh Singgalarti bet balalager jurig di dieu hei naon teh ya cek ayo ge daguan euy saha ada bos si Maan saha sora tukang kredit nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun eueuh wibawaan belegug bos si Maan jauh kana pi artikel dengekeun sa hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing udah kaget euy gimana adio itu dah wibawa ngaranna wibawaan teh kusora we bumbu naon naon teh tadi sada tong cekcok udah kaget ya kadieu atuh leret menurang madu rek diuk teh leret nyar bicil akal boa-boa cing paruringkak bulu-bulu aya naon po lah aya naon sawis agan mah di dinya we antosan dinya yang urusan akang ya mah sing harapan ku abdi lah aya naon mah bilih aya sikus si ulung-ulung gelagak kencana maung ya maung naon maung di mana cing maung Bandung keokan wae ah acan keok sote kene da karek babak pertama da panjang kene atuh panjang kene ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh ke 5 tahun deui ge juara eta mah leuwih nyeri teh euy Ais ulah kaget manusia loh aya cikur sagede kieu wah moal teu ka akang ya mah itu nu tukang laja mun sagede kitu
wilujeng tepang jahe bangsat ambak meureun Amak ka batur bisa. Kamana Gusti itu jelema teh? Eta harapan kunyuk. Dekat Cirian meureun. Goblok. Muni naker kitu goreng patut teh sia. Coba. Lain berukan manehna kasep. Perasaan aing teh pangoreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam? Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Tah kitu tungtungna teh. Tungtungna teh kurang. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan. Cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beung lah lompatan geuning teh. Bener si Islam. Ya heueuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabaraha hiji. Nya meureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama bisi beda. Teh sarua. Silaing sabaraha hiji? 5 teh geuning. Oh bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Dah nguji kai nguji ya. Hiji syahadat. Bener. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalanan. Ai munggah haji teh mun kawasa di jalan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah tageus nepi di ditu tawaf sa'i jumroh wukuf gitu. Oh eta nu kalima teh heueuh geus maneh kaitu acan oh kaingan. Saha teh eta teh baru keur budakna teh kurang cocokan. Kurang perhatian ti kolotna teh lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bag-bagan agama. Cieling mana hirupnya? Baik ke Karapangi di Bucing Eling. Ulah ngulik kue kagorengan hirup teh nya. Cikan apa urat leungeun cikan? Tah, kade tah urat leungeun kitu teh. Nah, sok ceceremed. Rebok maneh medanya. Jumaah. Nah, atuh wajar salah saeuting mah. Kuduna mah rebo mana itu sebenarnya mah. Oh jadi munggah haji nya nu kalima teh indit ka Mekah. Kadewek mah da genep. Wah, agama sesat. Kafir. Agama sesat. Digodok sia di neraka jahanam. Bangsat. Bid'ah. Bulu nafsi dari katul maut.
sakabeh manusia bakal kena kumaot maneh ulah loba heureung. Ulah ngaheureukeun agama. Maka terek kiamat. Lalawara teh sakedeung deui 2012 eta teh kiamat. Ulah lalawara. Ceuk saha? Ceuk film. Eta syawawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Nu bieu. Naon? Nu kalimat teh ini ka Mekah, heueuh, tanu ka genep mah balik deui. Nah. Pikir ku sian rek ngajedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu ka genepna mah. Tapi heueuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya aing. Alah. Jadi manehna teh nu leupuh Yuni. Henteu istiqomah. Anu luak otakna teh. Luak leok bener tapi dipikir-pikir mah da naon ngajedog di ditu geus sok. Perusahaan bener genep euy bener euy. Ari eta nu tukang 7. Keke nah 7. Narek lempang titu teh. Ka 7 nama numpak kapal. Beki kaharti ieu tauhid. Aduh, ampun. Beki jelas. Ayeuna pangihna ieu tauhid teh. Goblok. Nah eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Oh, loba servis teh eta. Heeh. Watir lamun kieu carana. Bener kan. Jadi dina agama teh nganu kudu turut munding teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Dituntun ku budak ngicilik. Tah ninggang kanu kieu ye. Ninggang kanu leumpeuh Yuni kieu. Babari teh dikawinkeunana teh. Babari. Nya. Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh. Jara sok nu kitu mah wanian ngabom. Gampang dimotivasina teh. Geuskeun bae atuh. Jeung saha maneh idit? Seueur kulan. Syukur bagjak kumbayangan. Mana dudungan maneh? Kan kaula ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nih. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi jauh aja. Jauh ah.